Untung saya buka dunungan jawara, jadi lagi saya menang bae ayo nom jeung aing. Bang, maghrib, sholat lah yuk. Sia nyawa aing di maghrib, ceuk sa isa. Ke urusan we sia kitu salat. Macakan aing. Masya Allah. Ning molor aing we mah. Ya. Dinten ngalangkungan Ahmad lempang barinekan beteng di dapur kosong taya sangun teu aya harta ngan aya duit. Berapa? Lah entong aya naon? Mak ya beas. Wah, beas ya. Daang aing ya. Lah entong menang beas di mana? Kebeneran ya emak lapar. Manggi duit mak satalen di pasar. Terus ku Ahmad dipasakeun beas. Heh, koya. Penting eta sanggup geura pasak usia ya aing lapar ya. Lah nak dikejo kunaon suluhna ge eueuh. Aya ge lalaki nu ngalah suluh. Ah, aing lapar mah lapar we. Ku sangeuk kudu ngalah suluh mah. Pan kudu sia nu ngalah suluh mah. Ku sangeuk aing kudu apruk-aprukan ka gunung mah. Nyalebara metuk. Ning ieu balin ku aing. Ye suluh ye loba ye. Enak menang aing suluh ya. Suluh tah, udah nyangu, buru. Sia, mah loba tah, kudu ngalahin ka jauh. Aing lapar di kamari, enak ayo sang we. Dinten ngalangkungan Ahmad lempang barinekan beteng di dapur kosong taya sangun teu aya harta ngan aya ngimpi. Teboga karya, teboga rezeki. Munah itu ya. Tapi Ahmad tetap percaya. Aya panon po sanggeus wengi. Itu di bapak tuh.
tengah langkungan. Mak, udang mak. Lah, tong aya naon? Mak, doakeun uing nek ngusep. Sugan menang saliter 2 litereun mah. Dedeh teuing tong, leutik-leutik geus inget ka Inu. Jung ka ditu didoakeun ku emak.